Mankoba ke-12 nyarioskeun nyaksianana guru-guru sareng wali kana kaluhuran martabatna Sayyid Abdul Qadir. Dicarioskeun dina kitab Raudhatun Nadir fi manaqibi Syekh Abdul Qadir dina bab kagenep di zaman Abil Halil Hasan Al-Basri. Mankoba ka-16 nyarioskeun ngahirupkeun hiji jalma ti jero kubur. Dicarioskeun dina kitab Asrarut Talibin Sayyid Abdul Qadir hiji waktos ngalangkung kana hiji tempat anjeunna mendak jama Islam keur padu paloba-loba omong pasea jeung bangsa Nasrani. Teras ku Sayyid Abdul Qadir dipariksa sababna papaduaan jeung bangsa Islam eta Gusti. Mankoba ke-17 nyarioskeun Sayyid Abdul Qadir ngarebut nyawa khodamna ti malakal maut. Dicarioskeun ku Abil Abbas Ahmad Rifai salah sawios khodamna Sayyid Abdul Qadir maut. Teras pamajikanna ngadeuheus ka Sayyid Abdul Qadir sarta keukeuh nyuhunkeun salakina hayang hirup deui. Tidinya teras Sayyid Abdul Qadir Mankoba kelima nyarioskeun angguan sareng petualangan nana waktos nyantri. Ari pangangguannya eta jubah anu didamel tina bulu damba. Anu kasar dina mastakana diberitan ku sacuir lawar. Ari angkat-angkatan sanos nyorang cucuk oge tara nganggo harumpah. Mankoba ke-8 nyarioskeun nambean Sayyid Abdul Qadir mitutur ka jama-jama dina luhur kursi. Dauhan Sayyid Abdul Qadir dina memeh duhur poe Salasa tanggal genep bulan Syawal tahun 520 hiji. Kaula ningali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teras nimbalan ka kaula dauhanna. Mankoba ke-10 nyarioskeun kumpulan 100 ulama Baghdad di Majlis Sayyid Abdul Qadir sarta masing-masing pada boga masalah. Dicarioskeun ku Syekh Abu Muhammad Al-Mufarraj waktu kaula milu hadir di Majlis Sayyid Abdul Qadir